Cu, celak herang celak putih jatining rahayu bagja nyaku bayakan. Neng mayun bager kerujatan painan indung. Di painan salira neng ngadeg di painan mamah salira lain arek kaluluhuran jantan indung. Lain arek kaluluhuran jantan mamah salira cu. Namung anu saestu bagir silih biji siloka salira bakal ngahormat kanu janten mamah ngantunkeun mamah pikeun muka lembaran anu baru nyaeta nyatana rumah tangga salira anaking hiji kahormatan pikeun anjeun retna salapan bulan lalu dikandung tinu jantan indung ku bapak nu ngayuga diteun ayeuna bagir sateu acan meuteun bayan nyuhunkeun pangdoa kanu janten rama beral anaking gira nyuuk ngapangkonan mamah praksi deku ngahormat bagir cepeng panangan mamahna pasrahkeun badan awak sadami kanu janten mamah estuning teu boleh dikapiati nyuhunkeun hiji pangdoana ridhoi tinu janten sepuh tinu janten mamah mangga dihaturana. Duh ibu hapunten abdi tina sakri kalepaatan rumas abdi sering ngaraheun ibu kantos kahesean ngurus abdi tika pungkur ngomong dama-dama Mama neng iya bitembaya dan hiji tubuh badan awak sakcut daya jeung teu upay nyuhun kahji syariat nyuhunkeun pangdoa panghampura tinu janten indung mama neng pamit mama pamit cekap bagere sajena rangkul mamah salira dipeluk bagere babana rangkulan hiji kaheman rangkulan tabis hiji ning kaasih kamu met jeung katasna kanyah mamah bikin salira celak kerang celak putih ketlak si socang ajanten ke hiji kabungah bikin anjeun cuak cekap bagere geus lajeng ayeuna adeg sakedapan urang suhunkeun pangdoa tinu janten rama salira bagere sapuratina pamitan kanu janten mama lajeng amitan kanu janten bapak rama salira prak nyaruuk sami cepeng panangan apa salira badan awak sakudur pasrahkeun hiji gumilang sanes kanten sajabina prak neng nyeuhna pangkonan bapak duh bapak Gusti abdi sejatuh moben sareng mugi dina watos kapun bieu kapun bae apa awat kuseur dosen jarajina pisan ayeuna pisan bapak iya neng iya putra putri kasih jipat kanya bapak dinten ayeuna neng kali bade pamit nyuhunkeun hiji pangdoa habis pangriksa ti bapak rangkulan jadi hiji kaheman rangkulan tabis kasih kamu mun katasna kana janten sepuh salira cekap bagire dinten ayeuna hendak beunghar ku emas inten permata jeung sanes kanten sajabina namun kebeungharan salira bagire dia ngagaduhan indung dua bapak dua sok sanal sesebatan biang kelih rama mertua tapi omat saking dirahetan manahna malah mandar angkat harkat darajat jeung martabat anu janten indung angkat harkat derajat anu janten bapak bagire prak sejak nyuhunkeun pangdoana kanu janten mamah mertua salira ka mamah mertua neng sami ka mamah mertua prak bagire badan awak sakudur nyuhunkeun pangampura yang deken suka pabakti kesalira nu miheman magehan tali kasono wini bukali apa abdi tiasa laksana api anu nu kasuhun bagir gelis dirangkul di mamah nak salira bagir amat teking di wiji-wiji malah mendoakeun bagir mamah salira sing panjang diswana ageng jeung kita bikin teu lain cekap neng cekap
lajeng kena jantan Rama mertua salira alih kena pangkonan Rama bapak salira bagi ricu sami ieu kinan saklidi teh di biji-biji teh disaha-saha prak suhutkeun hiji pangduana. Duh bapak hapunten abdi dina di kalepatan rumah abdi rumaos sering ngarakeun bapak kantos kaheseen ngurus abdi di kampung nyambut dirangkul deui begini apa salira sejam mitonkeun hiji acara denu ka hiji nyaeta sungkeman nyohkeun pandoa pandido kadu janten mamah jeung bapak apa mertua kaliha mah mertua parantos telekasan lajeng mangga neng kanggo calik di bata-bata nu parantos disiogekeun mamah kali bapak mangga ngadeg sabudeungeun kanan kiri putra kali putri salira mangga dihaturenan kanggo kali neng calik di bata-bata panganten rek kuap lingkung bakakak na hayang tuku Deda kamaha agung pengantin rekuap lingkung bakakak na hayang tuku mangga akali neng calik di bata-bata neng urang patongkong-tongkong heula neng nyarong ka mama aa nyarong ka mama bagir gelis kasep saupami kapungkur cek dihuapan ku mamah jeung ku bapa biasa dihuapan ka tresna ka dedeh huapan nu terakhir tapi kan demi bakeun pikeun anjeun bagirna urang dikawitan bismillahirrahmanirrahim Allahumma bima razaqtana wa qina azabannar bapa mama nyerak sakuruntulan kana pesa gebelan pengantin rek kuap lingkung bakakak na hayam tuku mama cepeng angkeut na aa mama cepeng angkeut na neng gadona angkeut teh bapak mama bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu mangga dihuapan ku mama alhamdulillah tampikeun mah dihuapan cekap lajang terakhir ke bapak mangga mama parantos rekasan bapak kapalihan payun mama kapalihan pengker lajang enak ramana kapalihan payun sapura tina bagir teu aya mamah anu ngahuapan ieu bapak gentos ngapikeun anjeun sok bapak sami enak saguruntulan atau dipesa kebelan sami di Jepang angkeutna ku bapak di Jepang angkeutna sami nengna kali ananya katangan katilu bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu mangga bapak huapan nengna kali ananya cekap mangga salajengna mamah kali bapak tiasa linggih di bata-batan saling ke bapak sesiogikeun lajeng ayeuna pamayun-payun neng panganten maropikeun huap anu munggaran bapana tiasa cari ke bata-batan deui ieu huap anu munggaran huap anu ngamimiten anu mana neng jeung aanya eta patri hiji siloka jeung sasmitana mangga ayeuna neng kali aa pamayun-payun urang dihuapan sasarangan sok di Jepang pananganna neng nu di luhur beda dihandap katakan katilu neng pandanganna 1 2 3 go cukup zo oi seset neng wayahna cai hiji kaheman tapi siji cai kasih banyak hurip banyak kahuripan ieu cai mantak ngeiskeun nentremkeun badan awak sakujur sok cai nasi leutan neng ka neng sami akan neng ka siap tangan katilu hiji dua tilu yuk cukup bila neng haus silakan diminum masing-masing sok beli anak haus neng haus bila boleh diminum masing-masing ka ibu bapak nu juta ruang teh kayak ngalengkahan kameramen di payun ya hamatos dokumentasi kehalangan cukup selajengna di dia aya naon wae bu bakakak hayam tukung neng Brahma hayam saya buntutan hartosna
iwati hayati dugi ka azal menyebut eta neng kali nuduaan bagja tina kana aya pingpingna aya pahana sanes kanten sajabina sirahna anu waas ageng kitu nyamuhun beureunan kitu teh ibitna anu neng ageng ngapingpina eta mah dibolekekeun lamun ayeuna hayam teh aya bajuan ke bakal neng teh jeung ngamol aya bajuan Mau aya bajuan, kawengi eta mah nya. kita tarik sama-sama boleh yuk hitungan ketiga 99 8 3 10 go 1 2 3 si neng menita nagana gede kacida menikah dengan peperkat neng nak kenging kita ping-ping na kenging uluna sirah nadanya eta nu sok ayeuna neng anu ageng na urang simpen pikir jaga kahirupan urip hirup na manusia anu alitna tah rezeki duaan sok kali neng calik di tempatan deui calik deui urang tuang sasarangan neng pamali lamun barang tuang bari ngadegnya sok di Jepang ping ayamna kuduaan kuah kali neng urang gak bisa dayana siap neng nyarong 1 2 3 yuk gep digagal digagal 1 2 3 digagal 1 2 3 cukup rukun selanjutnya kanggo sawer panganten bantayan daya aya kene bantayan Kantun bangkakana hayam tuku nanana kemaha agung. dina bantayan aya naon we paguru di dinya aya belum harupat sanes katan sajabina niatan bagir niat hiji ibadah saya micin geumeuh ka kotor pikeun asanobari Allahu akbar hu ya karim Allahu akbar hu ya karim syukur bi nikmati billah cekap neng tos kabeulem Pak Guru atas lajeng paratos kabeulem mangga sok ayeuna duaan sasarangan mayun papayun-payun nah urang ayeuna hiji bagir ya cai hiji nentremkeun hiji cai kaheban tabis sejening kaasih kawilajaan karahayuan karajaan urang tiup sasarangan bismillah 1 2 3 awur pakitan mudah-mudahan aja tari paranti teles katon sajabina dan amat terkuping lanjut teh aya di Indonesia bari aduh dikaluhurkeun diharap dicecep digoyangan digeol digoyang goyang digeol digoyang doman ini alah geus cekap terus Pak Guru ulah sedeuyeun Bang Ajan mangkaronya hok karupata di ayeuna di masyarakat penginten miteskeun hiji taos anganku salira bagan hiji sok piteskeun ku sasarangan 2 3 jur piceun lah Allahu akbar hu ya karim lillahi Allahu antal masudi ayeuna piceun neng sok piceun mudah-mudahan non rupi masa lalu nu tos ku sadari dilakonan mudah-mudahan teh aya 1 2 lur awun lah alungkeun ka mana sok sing tepih tos Pak Guru nah terakhir dia aya kendi bageun daya dog daya taranan ieu beurang manten dia aya endog aya kendi teu aya aya endog daya ieu nya daya sampingna daya talananana daya teropongna ku tisu mangga sok ayeuna soropan dibuka rasa kedapan istri ayeuna dihandap sanes bade cek bari paosna henteu ngangkatkeun nu janten istri namun istri teh kedah satia antara pe kedah nurut nu janten salaki nu saestu bageur pidik sanes katen sajabina sok urang dedetkeun urang pentakeun sasarangan bismillahirrahmanirrahim sak deui ibu anu mapah bade tuang teh kaing kapaineun kameramen kahalangan 1 2 3 yuk cekap atos pupus bucat alhamdulillah neng tabis bakti kanu janten caroge neng sumangga wasu dampa sampean anak cekap sok tabis bakti bager bebersih 100 sarasana kerja kewajiban sunahnya melampah jika kewajiban bikin anjin sok dibersihan ku salira atos bami atos mangga cepeng panangan nengna ditingtang nganggo diangkat ka luhur terakhir ayeuna sok urang mupuskeun kendi kendina dicepeng ku neng kali ku bade bagian mana wae anu enak Goyang goyang
kaluhurkeun. Goyang, goyang. Kahandapkeun ala neng, kahandapkeun. Sok puter-puter sing enak puter-puter. Puter-puter neng. Alah, Goyang, 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 goyang. Digoyang, goyang. Kita pecahkan siap. Digoyang, goyang. 1, 2, 3. Goyang, digoyang, goyang. Bebes ya lah. Bebes. Tak acan bebes. Neng, ngulakna sing enakeun neng. Kaluhurkeun apa sing enakeun cakap Kurang deui. goyang cenanya. Malam minggu malam panjang, malam penuh kangen, palantongan kere hiburan. 1, 2, 3. Bebes tak acan. Atos Alhamdulillah. bebes. Alasan itu Sabtu malam minggu ke Pangandaran malam minggu neng. Cekap Pak Guru tadi. Goyang na goyang Bismillahirrahmanirrahim. Diseberkah ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Diseberkah ilahi. Allah sifat ulas asih, maha ulas ka umatna, nu ngaringkang dibuana katut alam jeung sina. Kelayan asmanu agung anu sifat rahmat rahim anu welas ka makhlukna. Amin kala kentalari ngedangkeun tungkusan rasa parepehna hirup kuring. Kedua ka ibu karamanyahnya pun kitu deui. Semangat didinya kumular kalamunya orang bisa cumari kita ibu rama nungan diding. Amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang dayuhan. Para pemulung sabar tuh siap. Nah, ya aya hadiahan teh neng. Bisa aya hadiahan sok umumkeun sakali deui nu kaicalan HP aya di SIM kuring di panggung di HP Oppo Ora Eman warna biru. Anu nyawer manawi dicontohan heula ku mamah ku bapaknya cu tadi kita sudah digikeun saurna sanes bade ngamonyah-monyah ngaboros-boros milik rezeki namun simbol siloka panginten ieu mah salira upami tos seueur artos dunya barana kedah emut kana anu Purwadaksina mamah jeung bapak mudah-mudahan aya rezeki salira. siap Sehat, ya. dicontohan heula ku mamah panginten atatang mangga dilajeng. Mamah bapak haji tumibakeun pikeun mie coto mie anjeun bager lamun rumah tangga saya tingali mie jeun mie banda indung jeung bapak salira. Mangga mamah kali bapak 1, 2, 3. Wur awur sawerana di awur 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 artosna di awur awur wur awur sawerana di awur 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 artosna di awur awur. Wur kapal dia ya tuh kapal sangat panggung kapal dengan panggung Sasarengan, hayu urang sawer sasarengan. alhamdulillah aya kene Awur kene tadi awur kene 50.000 siap dipintal-pintal kan awur kene sasarengan. Urang sawer sasarengan. Mangga urang sawer sasarengan. aya kene CF-keun mudah-mudahan nu geulis nu kasepsi seueur milik rezekina. Parantos disawerkeun sasarengan. Betul Wur, seven, wur. Pak Guru
Barang lebih kalau kesan berapa sangat saya simpul saja pamit. Ya kaget ya waktu ska ingkang guru simpuring Pak Guru tata sekali simpul saja pamit. Saya kan puasa inten sedetik di para pantai keputusan nabi yang betul di kelematan. Pokoknya berat tersenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.